Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadil hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i waswalihi wassalihin wa jam'il malaikatil muqarrabina wa khususan ila rusyabil qadi ajilani wa usan ila ruhi sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa usan ila ruhi hijin dan Nawawi bin Hiji Syafi'i wa ususan ila ruhi musannifu kitab qatrul qasmi masail billahi syekh ususan ila ruhi Syekh al-alim al-alam al-khabar abari al-faham Syekh Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi usuli mapuri masih silatim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimin wa muslimat al-ahya'i minhum wal amaslahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Alhamdulillah pada pang disarang para wargi sadayana urang lajangan kana pangaosan kitab Qatrul Ghaispi Masail Abilais masalah ilmu tauhid. Penting ilmu tauhid teh kamari tos dibahas ilmu anu pertama dipelajari dina ngaji teh nyata ilmu tauhid ceuk kitab Ta'limut Ta'lim. Ayeuna halaman genep yang masih kena ngabahas tentang malaikatan. Jadi malaikat teh kamari teh sanes pamegat, sanes istri, sanes banci. Lamun aya nu nekadkeun malaikat teh awewe atawa banci wandu berarti eta kafir. Lamun nekadkeun malaikat teh lalaki atawa nyarupan kana lalaki berarti mah eta teh naon kamari teh? Hukum nate adalah paseknya bahwa pasekun. Ayeuna malaikat teh wala nafsun jeung teu aya nafsu malaikat mah. Panafsu mangkari nafsu teh sab'u maratiba eta aya 7 pirang-pirang martabat. Amaratun tegasna nu kahijina aya nafsu amarah. Wa mahaluha jeung ari tempatna ieu amarah as-sadru eta dina dada. Wa junuduha jeung ari balad-baladna ieu amara al-bukhlu eta pedit wa hirsu jeung resep dunia karada mes kana dunia wa hasadu jeung hasud wal jahlu jeung belet wal gibru jeung sombong atawa gumede wa syahwatu jeung syahwat wa godobu jeung bendu. Sumalawamatun jeung kaduana aya nafsu lawamah. Wa mahaluha jeung ari tempatna ieu lawamah alqalbu eta dina hate. Wa jeung ari ieu lawamah teh tahta siria aisiri eta tetep dihandapeun susunan nu belah kenca biqadri usubi aini kalawan sakira-kira ukuran 2 ramo. Wa junuduha jeung ari balad-baladna ya nafsu lawamah allaumu eta nyawad. Wal hawa jeung loba kahayang wal makru jeung wasakru jeung maksa wal ujubu jeung ujub wal ghibatu jeung ghibah war riya jeung riya wal zulmu jeung zalim atawa kaniaya wal kidbu jeung bohong wal ghaflatu jeung lalai atawa lalai. Summa malhamatun tuluy katilna nafsu malhamah. Wa mahaluha jeung ari tempatna ya nafsu malhamah ar-ruhu eta dina ruh. Wa jeung ari ruh teh tahta sidil aymani eta tetep dihandapeun susu anu belah katuhu biqadri usubi aini kalawan saukuran 2 ramo. Wa junuduha jeung ari balad-baladna ieu nafsu mulhimah. As-sakhawatu eta bageuran wa qanaatu jeung qanaah wal hilmu jeung hilim atawa lair aisan wa tawaddu jeung tawaddu wa taubatu jeung tobat wa sabru jeung sabar wa tahammulu jeung tahammul nanggung pilara. Summa mutmainnatun tuluy anu kaopatna aya nafsu mutmainnah. Wa mahaluha jeung ari tempatna ieu mutmainnah asyirru eta syir
wa huwa jeung ari sir teh fi janibis syidil aisiri eta tetep digigir-gigir susuna anu belah kenca bi qadri usubi aini digigir dibelah gigir susunan belah kenca bi qadri usubi aini kalawan ukuran 2 ramo ila jihati sodri tina arah dada wa junuduha yang ari batur-baturna ieu nafsu mutmainnah al judu eta loma atau bageran wa tawakkalu jeung tawakal wal ibadatu jeung ibadah wasyakru jeung syukuran warido jeung ridho wa khosyatu jeung sieun ka Gusti Allah summa radiyatun tuluy aya nafsu radiyah wa mahaluha jeung ari tempatna ieu radiyah sirra sirri eta sirra sir wala ala jeung anu dimaksud jeung hayang teuing non al maradu anu dimaksud wala jeung muga-muga al maradu dimaksud bihaku ya sirra sir teh aqolabu eta jasad kolab bil alifi kalawan make alif bada kopi dina sabadana qop alqola wa bi fathil lam jeung ku pake patahna lam kolab wa huwa jeung ari kolab teh jami'u jasadi eta sakabehna badan wa junuduha jeung ari balad-baladna ieu nafsu mutmainnah al karamu eta bager wa zuhdu jeung zuhud zuhud teh ngajauhan tina dunia deket ka Gusti Allah supaya deket ka Gusti Allah wal ikhlasu jeung ikhlas wa wara'u jeung wara' wa riyadhatu jeung riyadhah wa wafa'u jeung tara jalir janji jadi sok nedunan kana janji wae suma mardiyatun tuluy anu kagenepna aya nafsu mardiyah wa mahaluha jeung ari tempatna aya nafsu mardiyah teh al khafi eta bangsa khauf wa huwa jeung ari khauf teh fi janibis syidil aymani eta tetep digigir-gigirna susu anu belah katuhu bi qadri usubi aini kalawan ukuran 2 ramo ila ausati sodri tina tengah-tengah dada wa junuduha jeung ari balad-baladna ieu nafsu mardiyah hasanul khuluqi eta alusna ka makhluk wa tarkuma jeung ninggalkeun perkara siwallahi anu salian di Gusti Allah wal lutfu jeung mikanyaah bil khalqi ka makhluk wal hamluhum jeung mawana ka makhluk ala sholahi kana jalan anu soleh kana kasalehan wasubhu jeung ngahampura andunu bihim tina pirang-pirang kasalahan makhluk wa hubbuhum jeung mikaresep ka makhluk wa mailu jeung mawa atawa condong ilaihim ka makhluk li khrajihim karna arah-arah ngaluarkeunana ieu si makhluk min zulumati tobaihim tina pirang-pirang popoekna pirang-pirang hatena itu makhluk wang pusihim jeung pirang-pirang popoek nafsuna itu makhluk ila arwari arwahihim kana pirang-pirang cahaya pirang-pirang ruhna itu makhluk summa kamilatun tuluy anu katujuhna nafsu kamilah wa mahaluha jeung ari tempatna ieu kamilah al akhfa eta akhfa wa huwa jeung ari ieu nafsu kamilah wastus sodri eta dina tengah-tengah dada wa junuduha jeung ari balad-baladna ieu nafsu kamilah ilmul yaqini eta ilmul yaqin wa ainul yaqini jeung ainul yaqin wa haqqul yaqini jeung haqqul yaqin wala abun wala umun malaikat henteu aya bapaan henteu aya ibuan sagitulah wallahu a'lam bishawab.